Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat nu Kayu agung babarwete samia rempel samia pang sekar mekar inggalike pandele si pandan aru si pandan aru banglus lampakipun ieu Semar tika ngangan astra jinga dawala nyawangkeun bade ngajug-jugnya tengah lamar ka pertapan banyukan sana putrina sang pandita Permana Sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi inceran kaum jajaka margi ku kagelisanan teu aya hiji lalaki anu teu katarik kata jika pati-pati para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri atuh beja pabeja-beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katarik kata jika pati-pati ya eta beja tina sajengka jadi sabde pak yen di pertapan teh aya malati sanajan Bang Bara loba jameran tapi teu acan aya hiji Bang Bara anu tiasa menangkeun kana ieu malati anu aya di pertapan Aswatama putra Narasidurna anu kiwari nuju kaedanan tur kabung bulengan ku Dewi Nilaningrum atuh hariwang ieu Dorna kaputra lajeng wae lumampas sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seueur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureukkeun tina kacape lumampah tindak gendingane pun waladan
sadayana para Kurawa ayo kurang ada sampai mama tiasa kajodohkeun ka Akang Nu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan Akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh abah teu bisa laksana Nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih mudah-mudahan kabar Kalau kurang udah jujur
pikeun awewena paok wae gelikeun. Hah? Ya. Kahayan temake dasar ngalanggar hukum agama nu kitu kasup didoakeun mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya. Ya, doana we. Doana tita tadi ya. Sugane atuh ai di Sumang mah teh sararea. Nya. Kabuli hatena urang dia ya mudah-mudahan. Cari. Calik. Bener. Hayang geura nempo wing awewena euy. Jiga kumaha teh nepi ka gegerepekan kitu. Pokona mah geulis we. Nah eueuh di urang nu geulis. Nya da kumaha atuh hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Tapi deui mangga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos ampir dugi ka eta pertapan urang sami-sami lamar. Lamun heueuh geulis eta budakna ya. Kena indungna mah kuing. Boga kene salaki mun blegong. Teungeulan salakina. Sekarang rumpul saudara. Sekarang tos. Regista berarti banget makan sadayana. Pamukialo ngadangar dalam bekas sadayana.
syak jurik kau selain kakolot cek aingnya aduh hari ama ngiga saha ngiga Pak Haji Dendi jadi tersangka ting dikukuti lelemut dakot-dakot di zaman bolon boga anakan hiji-hijina ayeuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat teh sabenerna mah hayang boga incu pantes jika pasar jika mana-mana bohong ngadu domba teh meureunan ditungtun ku incu hak didoakeun kasep pangna ama ayeuna hidup boga pemajikan teh amat teh kuat tiba heula amat teh hayang geura nimang lauk incu ayo itu sabab naon meureun moal buntu turunan teh kasep nyuhunkeun pangrojong teh sadayana tenang ya beres
setengah king marga setengah king marga Jayawi kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna anus jangan lamar kaeta pertapan Banyukan sana Unirahangan Dika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mang karena naon rupiah jasa sadayana anak anu gede anu leutik margi dina waktu ayeuna mang teh kenging pangrojong ti sadayana siswa Kurawa Pandawa anu parantos nyumbangkeun nyaeta kapunana kaya nih Mas Bicis kumarin singinten jumanten angean sareng sajabina tanaga emutan harta harti dugi kadikerahkeun kapun anak anu sasatna bade pindah tina alam lalagasan kana alam perimitan sejak ngalamar kaeta putri anu kakasih nila ningrum wadalaan pesantren Banyukan sana Banyukan sana Banyukan sana bukituna sakedap deui urang bade dugi kaeta pertapan mudah-mudahan punangan Aswatama tiasa ngajodoh kaeta putri anu kakasih Dewi Nila Ningrum kalayan teu sakedik murid-murid mang anu dina waktu saena sanajan teu ngiring oge ngiring restu di antawisna Pak Haji Apoh ti Cikone Ujang Risman ti Sangkan Mantri Baran atanapi Mantri Wuhu Pak Haji Nan Pak Haji Deni Pak Oman Batu Pak Lurah di ujung Berung Pak Ade Dharma Pak Haji sadayana sararumpi Momo Bapak Lurah Tegaluar yakin teu saeutik anu ngabantos dina waktu sayeuna tenang tam naon sabab hidup teh loba dulur seur nu ngarojo marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu angin-anginan padahal para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeseu budak era deungeun-deungeun mika deudeuh jelas hah teu kuper teuing mang teh hirup teh teu petak seur nu ngarojong tayena atuh sadayana nuhun urang parantos pepes kesang urang lajengkeun nyaeta dedeuheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarareungit urang teh urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi urang sami-sami dedeuheus ka eta sang panita Aswatama anak king jimat awaking basa mah mulung Tanjung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semerotkeun kana kelek menang nyampean omat eta aya sarareungit udud anu 3 batang tadi anu ngahajak ku ama di jampean anu
wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut anu ti Pak Haji apa mantok eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati Pak Haji Mustofa jeung ti Pak Haji Ade Dharma we teh wayahna wadahna tuh tah pake tak bangga sugan jeung sugan dijabah kepoh kaunga madhab sakenyot kepohkeun ke belah kidul sakenyot kepohkeun ke belah wetan sakenyot deui kepohkeun ke belah kidul kakaler mentong nya tak kitu nu penting dina waktu ayeuna laksanakeun bangga aya urang ngahaja dongkapan eta sang panita para Kurawa parantos neraskeun deui lumampah sabadana bebersih nyaeta nepangan sang pandita sesepuh pertapan Banyukan sana katsarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di Patamanan bibi man ulan ya kadieu bibi memang ku kagelisanana ieu sang putri kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor ku ayana ieu putri amengan di Patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureunkeun kagiatanana nyarareng selek dina dahan istuning resep netep seukeut kanu geulis Dewi Nilaningrum bari jeung nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nuresak ya sesekar ningwang nurat cahaya sekar ningwang cahaya gilang gumilang gilang gumilang nurat cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori angin-anginan ya bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan cara oge bibi mangiring we moal lesoti nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati
tekirang-kirang apaan pameget anu sararumping ka dia bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni karelet nya bener gitu bener Omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh meuni kumerot seueur acting meuni cumeplak teh sana hayang bibi kumaha Haji Ade Darma alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa deuneuh nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing piraku ka ucing untuk Kang Gambang piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa laras bibi maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna meureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran ai ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusia mah laras sumuhun nen sumuhun moal jauh jeung wiwaha manusia nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna sagala make wiwaha oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atana pikeun dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen galetuk bapak pupus bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh dia keueuh ragap daya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh kawatir ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unga parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyeun ke manyangkeun hirup teh nepi ka turu limun ditiiran dijieun kecerek unga supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir nah da puguh ka siniran da mobilna butut bisa jadi balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong yeay Nepira ku tukang ojek. teuing da mamawa arit keur ngarit meureun iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan iya untung teu sae keuyeupun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumaha ayeuna teh tak ayeuna teh bibi teh keur jangar teh marogana paingan Pak Haji Nang keur sakrat sae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah ulah keur sabibieun kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi we Yang boga rezeki di sana. hayang boga rejeki
bener sesemet bibi we bener. hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis Duduh teuing. hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodasnya geuning sampeu eta mah sanes HP atuh tape kitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arabia teh? boga dunungan teh guru SD Kasep. garwana teteh Can gaduh putra. anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah Ngahajar juga noleka. tarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar Beri ai eta teh kotor dadakan bibi ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat. meureun kabita nempo ping-ping bibi Olo. Beri yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku. bibi dipangku dibawa ke tempat tidur Olo. bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tah kudunungan pameget lain mun urang enta tulu ngajarit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh Wono wawu. ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh Paingan. ceuk bibi oge heuh Isukna kalah nawaran Tuh. deui. isukna ditawaran deui we ku bibi teh Ada perkosa deui. apa urang cingiri Ongko pamerena gede kamangana. berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng Sarua jeung si Dedi Agil. marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atau Wadin keremet. awas make helm godeg teh ka dieu tah bobogaanana wah Suka si Benjang. spektakuler Sama si Benjang we nyakitin apanya. jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo kacak marmo bangkong sapintrong kacak marmo lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah Kerenyem di lempi. marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman Pengalaman nu ka. nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup kunaon ku hirup hayang senang Hayang senang. hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bager wah Sabibian. sabibieun silaka doraka na bibi madanga doa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya Benar. Polos pisan di sini mah tadi nama. disebut oge bibi mah sampah masyarakat ieu ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih Rek pasar tuh teh. sedih singara rewos eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna dan nyakitu meureun apal kana kalakuan bibi Nyebut oge geuning. ai ngaliwat bibi teh moro kana cingkara ceuwis tah urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebutna oge hamur kanyut
tak salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng benar doma dayat mimiti diperkosa teh ku eta masuk di beja-beja di marokana aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh ka lalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng kene ku bibi sila kadorakana mah neng mentong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak longok ka pipir manawi aya nu ngicah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seng kaleng awewe mah masih cara laki seng tamaga loba pepotongan bibi teh tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin popotongan bibi teh ampun teh bibi membaheula lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh kagorengan ieu mah aibnya aib naon Pak Haji apa uninga larang tah jeung putrana si Kapep teh maruk teh kongsi ngagetrik-getrik bibi baheula aduh putan teh ngeureuyeuh ka bibi pusing ngaraos obat teuing teu pira dibere lauk 3 untuk si Kapep teh harita teh ditukeran ku lauk eta mah lauk nya tah kitu bibi geulis bibi mah ngawaratosan ka neng deudeuh teuing bageur ulah dugi kakak alaman ku neng mah umat percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ulah kasorang aswatama geus nepi sampurasun sang panita aduh neng bibi mah aya tamu aduh tobat teh wartoskeun atuh kakang jeung Rama rumawi hayu ama gelis aya tamu ama aya sampurasun rampes sampurasun rampes para satri
Geningan itu tamu teseurcing di sangar prangatan sayogikeun tempat. Naheur sai enggih bangga. Aduh, ai. Wilujeng tepang nuhun kasepuhan. Damang aya hibar amuing magaling-iling. Punyung kasih punyung sembah kopi hatur ditampi nuhun magaling-iling ngenakeun tah ieu pun anak Aswatama oh ieu teh putra pun anak magaling-iling mana putri nanya mah encan tenang Sambulan rampes mangga lingi mana awewe mah encan cari hayang gerak ninggal kumaha daripada awewe Kersah yang widi amuing dede asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweruh nyaeta ti padepokan Sokalima Astina nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping mang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran nuhun ditampi ya kanap naon rupiah pembage nanging hapunten pun mang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bade dongkap saromongan leureut hapunten sakali deui ieu sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget burudulna tamu ti palih kidul
maksad teh aya pikir naon ieu teu reuas kaula teh. Satu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna leres. Parantos uningayeun mang dorna parantos. Tak kasohor mang mah. Jadi haji Tak ieu nguningakeun pun anak ieu teh. Oh eta teh putra pun anak. Si mencenges lalaki ngan hiji-hijina. Aswatama ngaranna wadana Senen, hobina mancing. Sakapeung sok ngadu japati. Iya. Sakali-kali nyaeta sok adan di masjid. can jadi haji kalau Leres. Ngan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisaeun. Ayeuna pun anak leres. Tuh itu tuh Citra Yuda. Gerak. Nuhun. Mana awewe teh? Awewe na mana? Kacan nu pindah. Tah. Ari mang dongkap ka dieu saperkawis atuh anyang sono. Kadua na perkawis ngenalkeun, katiluna perkawis mang teh aya pamaksadan. Leres. Tadi parantos diuningakeun mang teh gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina. Ngaranna Aswatama ta ieu buktosna. Leres. Da puguh ka anak atuh. Tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna. Komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering. Tuang putra teh teu damang udur. Teu damang naon? Ari udurna teh sanes kanker sanes liver. Tapi pun anak teh nyaeta kaserang penyakit asmara. Katarik birahi kapentang asmara agama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas. Aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak. Manawi can aya bangbara nu nyeuseub eta malati teh bade dipileuheungkeun ku pun anak. Bade dipetik geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri. Leres kagungan putra teh istri awewe pun anak teh kakasihna Lila Ningrum. Leres cocok wartosna eta Lila Ningrum teh teu acan aya can gaduh salaki. Ai nila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansani dieu teh nya. Ai nila kancana teh mah leres. Kade eta Dewi Lila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep. Nya ge leutik bangor teh jelema teh. Bisi diharewosan ku mantri baran. Nya. Leres. Tah maksad teh bade nyangakeun sabda panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumbang poh tanaga emutan sareng sajabina tak kitu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabda panglamar teh ditampi kinten-kintena aya ku Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-cita ku kaula teh hoyong gaduh incu ieu teh cocok sami atuh sami komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada pandita kitu cek mah oge
mung di dia mata acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya acan tadi ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4 internet ulina ge aswata mah parantos ka jaringan dunia www.jajarsokalimat.com upami salira engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet. Ai internet teh di mana kawitna eta teh ti Tanjung Sari kapungkur mah disebutna teh Cilemu eta mah arnet atuh nya arnetnya tos digentos itu yang mana kumaha bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki sing tandaikeun pasti jodohna pun anak ieu pasti ieu mah tinggal ya mah kaula mah bagja wae nanging da nya kitu pan kumaha hari jadina pertikahan teh disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jenis sareng jenisna. Teu hade ngadu-ngadu laras. Dai pun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararase di jalan digabrug. Itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja ulu cing atuh ayeuna mah kumaha ya urang tanya we pun anak nah beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana cing jogrogkeun cenah hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra nyai nen cenah nen tuh nila ningrum Bibi man lan cing ka itu wayahna bibi kaula manamu teu hayang jeung hareup oge kaula teh teu hayang kanu kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna yap ka dieu anak ki tatan nira tangan demang datan nira tangan demane wa pagulingan rana denera Kang Sabya Prapta ngahaturkeun semah maktos ama lain nih landing room nyimbeb tuh cilaka aing yeuh ceuk aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia tong borosia si kacai geus moal daekeun anu teh manaha sia teh nah kabeda-beda teh kasuata aduh batalkeun sia batalkeun era aing era gaso ge moal daekeun oh Jawa suata aduh ampun teh lah mata teh si banget heula ceuk aing oge isuk-isuk teh belegug nepi ka kitu bebeng mah tong boro maneh budak ora aing oge teh sudi nah sia teh kabina-bina teh teh mah ieu teh geulis ama teh kasumpingan henteu mang madongkap ka desa teh bade milarian tanah mana we aya di desa milarian tanah sareng doma bade milarian tanah keur kanang doma mangge nya gaduh petet ti Haji Nugraha nya anak si cantik
pada milarian tanah sakantenan pada melak jukutna mentawai ka Haji Apo era mang teh jukut tak itu sanes pada ngalamar aya mah amang we ka dieu kitu tadi mah heureuy aduh ampun teuing tadi mah babalagonya mata teh maneh teh atuh sarkapep nah kabina-bina teuing aing jadi wayahna nyai encan teu sepuh nyai teh aya nu rek mileuheungkeun kumaha mangga Rino mangga bujeng hingga dianjing pagetokeun ayeuna keneh oge mangga anu mana pisalakieun teh tah sanes nyai sanes hampura deudeuh teh ai asup tawang kumaha cai teh ceuk aing oge sia keblok hai kabina-bina teh sia dewok aduh jadi geningan aing geus jonghok majeng nyai teu panasaran imalan jadi kumaha tuh meureun batal nyai nasib nepi ka kieu keun bae teu make ipekah oge atuh iya kasepuhan ieu naon urang ka kebon jagong nah teteh kumaha Gusti ye atuh ka itu meureun teu ditarima nyai meningkat Citarum teu inget dek ngaramet teh we di Pak Haji Apo meninggalah remis gitu geuning kawiwirang kolot sia teh aswatama nepi ka kitu teu mungkin ama kasep dek dipilarian ku kaula tingalikeun hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajak-jakeun suku tamat cangkeul tambah cangkeul bisa nyalendorkeun atukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ke nya teu ku anakna ke bapana ampe ke ku sia ke nya kawin minat teuing gope kumana ieu tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang nya mas kawin tidak atuh bari ngantosan itu tuangan teu kedah kebantun mang oge dikasabeuleun pisan sia suatama nu ampun da keukuh wae teh kulon asuatama teh bari ngalamar nanging nanya kitu kaayaan pun anak teh geuning leras punten heureui teh mah heureui